Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, sampurasun. Wargi-wargi baraya pecinta dongeng Sunda anu dimana be ayana, boh nu caketna, boh nu tebihna kumaha dararamang. Alhamdulillah pami dararamang mah. Pamudah-mudahan urang sadayana disehatkeun dohirna, disehatkeun batina, amin ya Allah ya robbal alamin. Mitra kaum dangu, alhamdulillah kalayan kudratillahi robbi qadartinu maha kawasa urang tiasa ditepang dangukeun deui sareng simkuring kang tile dina acara carita Sunda tanapi dongeng Sunda. Nyaeta dina kesempatan ayeuna mitra kang tile baris nyandakeun hiji carita anu munggarannya, anu mana ieu carita teh dina judulning carita Ratu Genderuwo, hasil karya atanapi karangan Kang Asep Gun ti Majalaya Bandung. Kumargi kitu mitra sateacana kang tile ngahanca ieu carita langkung ti payun kang tile ngahaturkeun rebu-rebu nulak saketika bingahan ka pangarang kersana Kang Asep Gun anu parantos ngintunkeun naskahna kalayan sakaligus ngawidian kasimkuring kanggo medar ieu carita. Kaduana ngahaturkeun rebu-rebu nulak saketika bingahan ka mitra-mitra kaum dangu anu parantos satia ngantosan dongeng anu baris dipedar ku simkuringnya. Tong hilap kanggo pangrojongna tiasa di like, di share sareng kanu teu acan subscribe sumangga di subscribe heula. Sumangga mitra ameh teu nyangkolong kana waktos urang kawitan ieu caritana dina jejer carita Ratu Genderuwo. Kasugri kaum dangu, lembur Cilentah teh pernahna aya di suku Gunung Pangarih. Lemburna nyingkur jauh ti batur, tapi najan kitu ari pangeusina mah lumayan loba. Ari pakasabanana urang lembur dinya rupa-rupa. Aya nu ka sawah, nu ka leuweung jeung ka huma. Samalah anu ngadon karuli ka kota ge aya. Kacaturkeun di hiji imah anu basajan. Imahna leutik jaba bilikna katempona geus loba nu geus barobo jeung marolongo deui. Ari pangeusi eta imah teh anu katelah mangkatma jeung biicar. Manehna geus lila ngarumah tanggana. Anakna ge geus boga 4. Anu cikal mah geus kurenan, awewe dibawa ngumbara ku salakina. Di imah teh aya 5 urang mitra. Anakna anu kadua, anu katilu jeung anu bungsu. Eta sakabehna laleutik keneh. Da kitu ari jaman kapungkur mah mitra teu acan aya KB atanapi keluarga berencana teh. Kabeh oge lalaki hungkul mitra. Nu panggedena umurna kira-kira 12 tahunan. Kahirupan mangkat mah kacida balangsakna. Sanajan maranehna oge dibantuan ku pamajikana anu teu eureun usaha, tapi angger we hese pisan mahina teh kawantu parabeunana kawilang loba. Kocapkeun dina hiji peuting. Asa kala kabeuki ripuh we usaha teh. Ngabelaan suku nijieun hulu, hulu nijieun suku anger we susah jeung susah. Yah barosen jeung matak aral ngalakonannya ge. Ceuk mangkat mah ngomongna bangun anu dibarengan jeung aral. Nyacing sabar we atuh Kang. Dari kumaha deui atuh ngegelan zaman anu sakieu sagala marahal jeung sagala weurit kieu mah.
Keun bae da lain urang hungkul. Loba batur ge sarua. Ceuk Bi Icar ngupahan ka salakina. Bari sok padahal mah sarua we manehna ge ngingetkeun kitu nama. Nya, tapi henteu kieu-kieu teuing geuning ari batur mah. Komo nyempo mangka da ji mah pagaweanna ngan ukurnya hayam. Tapi jika nu senang taya kasusah. Teu kawas urang hirupna teh. Ah ceuk saha bapana? Sarua we da kitu hirup mah ukur pasangka-sangka. Aduh, hayang diajar da dagangan mun boga modal mah akang teh. Ngan cimanya atunya boro-boro keur modal apanyan keur dahar sapopoe ge mun sakieu ripuhnya. Ceuk mangkat madeui bari ngarahuh narik napas jero. Wanci harita geus ampir nincak ka janari leutik. Anu keur garuneman antara salaki jeung pamajikan teh antukna mah kasapih ku rasa tunduh. Duanana saterusna arasup ka jero enggon. Guher we sarareti beranaker. Kasusah jeung karuwetan hate teh leungit ari geus disarekeun mah. Kasugri kaum dangu. Kocapkeun waktu isukna. Mangkat majeng Bi Icar duanana geus taranginas mariang ka tempat pakuliahna masing-masing. Harita mangkat makebat leumpangna muru ka sawah. Canggeus nepi ka kotakan sawah terus we manehna ngamimitian kuncang kencong meresan jukut anu ngajejembrung dina galeng. Nepi ka wanci haneut moyan. Katempo rentang-rentang ti kajauhan aya saurang lalaki tengah tubuh keur leumpang mapai galengan sawah. Leumpang muru nyampeurkeun ka palebah mangkat mah. Dina leungeun katuhuna katempo ngajingjing kantong keresek. Ari leungeun kencana ngajingjing teko jeung cangkirna. Eureun heula mang hayu ka saung. Urang mumuluk heula yeuh. Ceuk eta anu anyar datang, anu taya liam ti dunungana anu katelah Bah Juhri. Atuh mangkat mah oge teu talangke. Manehna guragiruhan jati sawah terus muru ka saung nguturkeun dunungana anu geus ti heula hasup. Ongkoh da heueuh deui beuteungna can dieusian pisan nanaon ti imahna ge. Da aya sangu sacangke bok wae mah keur darahar barudakna we. Kop kaynya mang, ngopi heula tah. Ulu buih tah jeung sepancau lumayan ganjel beuteung. Engke we geus rada beurang rek dahar mah nya. Sangu mah acan asak. Ceuk Bah Juhri bari celebek manehna ngahuapkeun sepancau meuni cacamuilan bangun anu nikmat naker. Nya nuhun ditampi atuh Bah. Walon mangkat mah kop manehna nyokot kulub huwi tuluy dihuapkeun. Katempo jiga anu lapar naker. Sanggeus seubeuh barang dahar. Ku siwel Bah Juhri ngaluarkeun bako jeung dun kaung tina saku kampretna. Terus ngalinting yeun ududun kaung. Mangkat mage nurutan manehna nyebol bako rek ngalinting ududeun. Harita di jero saung jadi pinuh ku haseup meuni mulek. Kaambe bau bako. Keur buruhnya mang kewe sore ka imahnya mang. Abah teu mawa duit ayeuna mah. Pohonya eta tadi teh da indung budak ngarurusu wae. Ceuk Bah Juhri bari ngagayem tun kaungna. Nya teu nyaon Bah bari sakalian rek minta bako ari ka imah mah. Ceuk mangkat mah ditungtungan ku ngahehe. Nyaho gari hayang bako mah ka imah we. Atuh geus puguh kitu mah. Terus we Bah Juhri balik deui ka imah. Mangkat mah oge curup deui ancrup ka sawah rek nuluykeun hanca pagaweanana. Kasugri kaum dangu. Kira wanci pecat sawad. Kurunyung deui Bah Juhri ngurunyung datang ayeuna mah bari ngelek boboko nganteuran dahar keur mangkat mah.
Jahat heula mang geus beurang yeuh. Geus waktuna maraban cacing. Pokna padahal lamun rek niat ka sawah deui mah atuh lain sakalian bari mawa duit keur buruhna ka mangkat mah. Wanci liwat asar. Mangkat mah geus rengse maculna. Terus manehna hanjat ti sawah. Sanggeus ngumbah suku jeung pacolna leos manehna balik. Tapi teu kebat ka imahna. Manehna nyipang heula ka imah Bah Juhri rek nyokot duit buruhan tadi teh. Bari sakalian cenah rek menta bako ka Bah Juhri. Barang geus anjog ka hareupeun imah Bah Juhri, mangkat mah terus keketrok bari uluk salam. Assalamualaikum. Tekung silila kolotrak panto aya nu buka. Anu mukakeun panto teh Ambu Sumi pamajikanna Bah Juhri. Punten ambu ari sabana aya? Tanya mangkat mah ka Ambu Sumi. Aya tadi makur ngadaweung ditepas tapi geuningan geus eueuh deui nah ka mana nya? Ceuk Ambu Sumi bari ngareret ka tepas urut diukna Bah Juhri. Tapi untungna kurunyung harita Bah Juhri ngurunyung. Ae geuning bangkat, Pak. Kumaha geus beres maculna mang? Pokna bari bener-bener sarungna anu ngalek-lek. Padantos Bah. Jabada geus asar deui geus waktuna balik. Ai heueuh nya. Ayo atuh ka jero ah. Lain rek menta bako teh ya. Ceuk Bah Juhri ngajak hasup ka imah ka mangkat mah. Ari Ambu Sumi mah tadi oge geus asup deui ka jero. Kalacat we mangkat mah asup ka jero imah nuturkeun Bah Juhri. Tah ieu bako teh. Lumayan pangirim budak di tonggo. Ceuk Bah Juhri bari ngasongkeun bungkus bako sagede bata ka mangkat mah. Atuh puguh we. Mangkat mah teh pohara atau heunana. Aduh, nyaha mah loba-loba teuing atuh Bah. Moal beak sabulaneun ieu mah. Atuh nuhun Bah. Mangkat mah giak naker nampanan bako anu diasongkeun ku Bah Juhri teh. Pikeun anu saterusna mah prung we ngadon ngarobrol ngaler ngidul. Sagala dicaritakeun bari arudud. Teu karasa waktu teh mitra ariku dipake ngawangkong mah. Harita teh meh ampir nincak kawanci magrib. Bah kajongjonan teuing ngobrol teh. Lainna nyaun anu di imah bisi nyarungguan ye teh. Mangkaning acan boga beas deui. Ceuk mangkat mah rek amitan ka Bah Juhri. Geuningan nya. Kela daguan heula sagedeung. Ceuk Bah Juhri terus manehna ngaleos ka jerongona. Tekung silila geus ngurunyung deui tuluy mikeun duit buruhan macul teh ka mangkat mah. Sanggeus nampanan duit mah, kencling weh mangkat mah balik ka imahna. Leumpangna bangun anu rurusuhan lantaran hayang buru-buru nepi ka imahna. Bener we. Sanepina ka imah teh pamajikanana kasampak keur ngalalengkur. Nungguan manehna bari ngais budak anu pangleutikna. Barang mireungeuh salakina datang. Bicar langsung muru bari nyarita ka mangkat mah. Naha meuni burit-burit teuing balik teh Akang. Kuring geus nungguan ti sore keneh. Tuda can boga beasa siki-siki acan. Puguh Bah Juhri kalah ngajakan ngawangkong di imah salila-lila. Cengkat-cengkat teu kanyahoan geus tereh burit. Yuh atuh balanjakeun ngana beas. Mangkat mah mikeun duit pamuruh ti Bah Juhri ka pamajikanana. Harita keneh eta duit ditampanan. Tuluy dibeulikeun kana beas. Kasugri kaum dangu. Sabenerna geus lila di lembur Cilentah nyaeta lemburna mangkat mah. Sok mindeng loba kajadian jelema anu laleungit duit. Cenah ari ceuk beja mah di lembur aya anu ngingu kencit atawa tuyul.
Tapi dalamun ku tuyul atawa ku kencit mah datara kabeh dicokotna oge. Da ieu mah saban aya anu leungit duit pasti diludeskeun we nepi ka receh-recehna oge. Estu teu disesakeun saperak-perak acan. Samalah bikedoh mah mitra. Basa kamari menirwah riwi. Sabab duit ladang ngajual parena ludes kabeh. Komo karunya pisan mah kabi oci, karek oge manehna tos ngajual bako menang melaksalakina. Ari pek basarek dibalanjakeun meuni eueuh saperak-perak acan. Padahal manehna mah nyimpen duitna teh cenah dina jero kutang. Ku ayana kajadian-kajadian seperti kitu, meh ampir sararia curiga ka Bah Juhri, sabab memang manehna anu pangbeungharna di eta lembur. Barijeng padahal naon gawe na Bah Juhri teh nyaho-nyaho boga sawah di mamana, imahna oge pangagreng nawe di lembur eta mah. Pokona harta banda na Bah Juhri mah ceuk paribasana bro di juru bro di panto teh lain ukur babasaan wungkul. Ku pasoalan sarupa kitu kocapkeun harita di imah Pak RT keur aya riungan para inohong jeung warga pikeun nyawalakeun kumaha cara anu hade pikeun ngungkulanana. Ari ceuk kuring mah geus moal salah deui pasti Bah Juhri anu boga kalakuanna teh. Ceuk Kang Emen terus nembrakeun kacurigaanana. Terus dihareueuhkeun ku sararea anu aya di dinya. Ke. Sagala rupa oge kudu aya bukti. Sedengkeun urusan anu kitu mah apanan hese keur ngabuktikeunana. Ceuk Pak RT tegetas harupateun manehna mah bubuhan kasebut pangurus lembur. Nya terus kumaha tuh Pak RT? Dalamun diantepkeun wae mah lila-lila bakal ludes atuh kabeh harta banda urang dieu teh. Ceuk Waiding milu mairan. Jadanya mah jaya deui iwaci kudu kacewak baseuh jing. Bah Sui anu nyarita teh katempo keur melenyun udud bari nyarande di juru. Kumaha carane wakna Bah? Pak RT ngareret ka Bah Sui. Bah Sui teu waka ngajawab kalah ngahulang jiga anu keur mikir. Padudana oge katempo pareum atuh pok deui Pak RT nuluykeun omonganana. Jabati kitu apan urang sararea acan boga kapastian. Yen duit-duit urang lembur teh buaknya dipaling ku kencit buak ku bangsat. Sabab acan aya anu kungsi manggihan saurang oge. Nya ari ku kitu mah Pak RT. Tapi piraku atuh ari ku jelema mah. Basa kamari ce juariah. Bebeja cenah duitna disimpen di jero sarung bantal. Jaba di imahna teh pan eueuh sasaha deui. Puguh manehna mah pan hirup ngaranda. Mun ku jelema kudu aya tapakna. Apa nanda sidik eueuh nu asup ka imahna oge dikunci. Ceuk Kang Emen deui keukeuh kana kacurigaanana. Ku kitu mah men. Tapi kudu kumaha atuh carane wakna. Ceuk Pak RT jiga anu geus beakeun akal. Pikeun ngabuktikeun sagala kacurigaan urang salila ieu ka Bah Juhri. Kumaha lamun ari ti we atuh ka imahna. Waduloh ngasongkeun usulan ka Pak RT. Alus kitu oge tapi kumaha carana jeung ngintip naon maksudna ieu teh wa? Saha nu diintipna? Pak RT acan ngartieun kana usulan Waduloh. Sabot keur kitu cileungkeung Bah Sui nyuleungkeung deui ti juru. Keun ku Abah urang pancing sadiakeun we duit sababaraha lembar. Engke we kumaha Abah caranya mah. Salaksian me ku sararea. Pokna bari unggut-unggutan. Anu pamustunganana gempungan teh terus we barubar sanggeus meunang kaputusan kitu ti Bah Sui mah. Jabada geus peuting deui harita teh. Caturkeun peuting isukna mitra. Para pupuhu jeung warga lembur Cilentah geus karumpul deui di imah Pak RT. Nyaeta rek ngayakeun tarekah pikeun mancing atawa ngeupanan anu sok malingan duit teh. Samalah mangkat mangge aya harita mah ngan Bah Juhri anu teu katempo teh. Harita Bah Sui geus andekak sila di hareupeunana. Peledug haseup parukuyan menimbulek kaluhur. Sasajen jeung duit sababaraha lambar ditilaman ku labuan bodas. Sararea jerempe taya anu wani nyarita.
Ambekan ge teu srikna ditarahan kabeh marencrong ka Basui anu harita keur kunyam-kunyem bari muruluk-murulukeun menyan kana parukuyan. Kaayaan teh beut asa ngadadak jadi keueung mitra. Anu borangan mah meuni nyirik diukna ge ngadeuketan kanu sejen. Gorolang Basui mapatkeun jangjaukanana. Teuing bahasa naon anu diomongkeunana teh dasar area oge eueuh anu ngareti. Ngan dina panungtunganana Basui nyarita kieu. Setan siluman jeung dedemit anu sok curaling dieu lembur. Mangka kula ngondang ka anji ka peuting ieu. Hadir, hadir, datang ayeuna keneh. Feh. Basui niupan parukuyan. Atuh haseup jeung silalatuna kalah beuki mulek ka luhur. Minuhan rohangan patengahan imah. Teu lila ti saanggeus Basui mapatkeun jangjaukan pangondangna. Rieg. Imah asa ngarieg. Atuh sararea jadi curing hak ngarasa reuwas tur kaget. Acan oge leler kakagetna. Cungungung diburuan kadenge aya sora anjing babaung silih tembalan jeung baturna. Padahal di lembur eta mah eueuh anu ngukut anjing. Dibarengan ku angin pating saleor. Gelebug. Kubrag. Panto imah muka sorangan. Atuh sararea anu aya di jero nepi ka pating gurubug nyerempot di tukangeun bujur Basui. Torolong kahareupeun Basui aya hiji jirim makhluk hideung. Sirahna dugul meuni herang, beuteungna budayut, matana hurung moncorong. Sihungna meuni ranggeteng. Molotot ka Basui ari tangtunganana mah jiga budak anu umur 12 tahunan. Gegag eta budak hideung teh ngagegag nyampeurkeun ngadeuketan kana parukuyan. Matana ngareret ka Basui ret deui kanu araya di dinya. Atuh puguh we, sararea meuni ngadaregdeg ngarasa soak. Lamun kongang mah hayang lumpat ngan rek jalan ka mana. Sabab eta budak hideung teh ngajegana di hareupeun lawang panto pisan. Kodomang eta budak hideung leungeunna ngodomang rek nyokot duit anu aya di luhureun lawon tea. Tapi koceak manehna ngoceak bari mundur. Ret ka Basui panonna mencrong hurung nembongkeun sihungna. Sebutkeun sia saha anu nitah ka sia. Ceuk Basui nyentak ka eta budak hideung. Eta budak hideung kalah ngahargan ka Basui. Terus luncat rek narajang tapi acan puguh ge tepi awakna jug ngaceleng nembrag panto. Sararea ngarasa reuwas barang keur kitu peledug aya haseup hideung anu minuhan awak eta makhluk. Lila-lila haseup ngaleungit les we eta budak hideung ge ngiles ti hareupeun anu araya di dinya. Sararea ngarenghap panjang beut asa ngimpi ningali kajadian anu cikeneh katempo kumaranehna. Makhluk naon anu tadi teh bah? Kang Emen nanya ka Basui, sararea oge marencrong ka Basui ngarasa penasaran. Wah kencit-kencit teh anu tadi teh nya bah. Ceuk Kang Emen deui bari mencrong kana beungeut Basui. Lain kencit anu kitu mah, tapi budak hideung meureun. Ceuk Kang Atang bilu nyarita. Makhluk anu bieu lain kencit atawa tuyul. Lain budak hideung deui da umurna mah geus ratusan taun ya teh. Nyatana bangsa siluman anu memang pagaweanna purah malingan duit. Ngan abah ge poekeun saha kira-kirana jelema anu muhit ka eta siluman. Tapi naha tadi basarek nyokot duit anu disimpen lawon tea. Ujug-ujug ngajengkang bah. Ceuk Pak RT ngarasa penasaran. Memang eta duit ku abah geus dirajah. Jadi manehna moal bisa nembus ku pangaruh raja abah. Ngan anu ngingu eta makhluk jigana geus apaleun yen urang keur ngayakeun ritual seperti kieu teh. Anu akhirna eta makhluk dibawa bali ku manehna. Ceuk Basui nyoba ngajelaskeun nurutkeun paningali panon batina. Jadi ngabuntut bagong atuh rencana urang teh kieu mah bah. Eueuh hasilna meureun nya. Ceuk Pak RT deui bangun anu kuciwa. Nyaeta kitu. Tapi keun bae lah engke abah rek niangan di caranya. Ayeuna mah urang baralik we da geus peuting ongkoh ieu teh. Ceuk Basui mungkas caritaanana. Anu akhirna sararea barijil ti mah Pak RT.
di jalana meni iri-iri dan pating sariri gelempang nate lantaran sieun makhluk hideung tadi tea meureun mitra nuturkeun ka maranehna. Mitra cageula ieu carita urang tunda heula nya. Insyaallah kin urang lajengkeun deui. Hatur nuhun kana naon rupi peratosan wilujeng kantun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.